na urang mah kitu. Tapi nu manfaat hafid din mah anu paqih nu pinter mah kitu cenah. Jadi lamun gaduh kasibukan teh sok we cenah beresin lah kasibukan. Lamun teh aya waktos luay. Maka saat beres supaya non eta kasibukan teh teu asup kana salat. Jadi lian khulafis salat wa qalbuhu farihun. Nalika asup ka salat teh geus nyalse. Teu aya teu emut masakan tutung, teu emut wadah kumbaheun. Temut seseueun nampru keneh nya. Teu emut kana padamelan margi tos kosong tos baleres. Eta diantawisna kumaha cara khusuk. Terus kena milari tempat anu aman. Khusus salat teh tempat anu khusus ulah aya kahalangan urang kali bolak-balik. Aman kumaha aman tina najis. Dikhususkeun acuk khusus jam sholat, kayaknya tempat khusus jam sholat, samping khusus jam sholat, bukan ya khusus jam sholat khusus, artinya dikhususkan ulah urut, pan aya urut urang banyak, senang, kita senang mereka mah, acuk tilas di pasar dipakai sholat, acuk tilas ngomongkeun batu dipakai sholat, eta teh mereka Gusti Allah teh urut. Teu naon-naon cek pikir mah sah-sah wae nu kitu teh asal bersih we tina najis cek pikir mah ngan teu aya adab. Badan ibu miwarang morangkeun si bapak cek si bapak teh bobo cenah bapak teh lapar. Mana piring rek tuang itu cenah bapak tuh di mana? Di kandang ayam. Urut ayam. Tinggal ditampi wah. Moal. Nah kedah sarua cenah apa teh tinggal mumbang we cenah naon hesena. Tapi teu sopan kalau cenah cara oge masihan piring urut ayam. Nya kitu ka Gusti Allah, teu naon-naon salat teh, make baju teh oge. Urut nipu batu, urut ngomongkeun batu teu naon. Nah cekalan merek dipake urut gitu. Salat teh make acuk anu tilas. Jadi kedah aman tina najis tempat khusus. Pan urang mah salat teh di mana we salat teh? Dirinya ompol budak, padahal hareupeun salat teh susuhun namru gitu. Allahu Akbar teh hareupeun teh ompol budak hungkul eta teh. Atuh kumaha rek khusukna.